Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi di channel Fajar Gasolin. Ada hilap like, comment, share, subrek. Nah, kopi. Sekarang dia ya, Ustaz. Ustaz ini. Alah. Nah, sehat. Itu serang saha tepangkeun heula tuh. Abi pian. Pian sigarantang. Sablon abi mah. Oh, tukang sablon. Lain tukang sukung lain. Lain. Nah guys, ieu teh cenah aya tamu. Wah, jauh bukan mau make helm di mutaguna ge. Ngajakan ngopi tah. Sini bilang. Buka kacamata tuh. Kalian mana kalian? Orang nyin konten, orang hiburan cenah bieu teh ngajakan tah. Jadi tinggal hei. Ngobrol naon ya? Teuing nya ngobrol naonnya. Naon lah? Tak ngobrol naon musik. Musik kumaha? Ari pian teh kumaha permusikan lancar? Lancar lah. Jadi kumaha bagian tam-tam kumaha? Iya, kabel, pakai kabel. Jadi ngeletak kabel gitu, terus Tukang setem. oh, setem motor. Setem. Oh. Promosikan lah tuh YouTube dia, promosikan. Kayak di IG lah. Ayeuna salam-salam heula gitu tah. Dengan musik aing tak hafal anjing dah. Oh, tahu. Salam-salaman kumaha? Oh. Ari teh sareng saha Mang Pian ieu teh. Ya. Saha nami asli teh Pian Nasrullah. Pian Pian. Oh. Pian Robocop. Oh, Pian Robocop cenanya. Uploadkeun ulah. Upload kan. Upload kan mana langkah ya orang mau? Anjir, bener euy. Lingas, Bos. Lain. Tara-tara. Jeung artis-artis eta artis musik saha wae nu geus pernah popangih. Loba. Aya Siriai. Pian sa. Siriai. Oh, terus Dan Lego. Drone Lego, terus Hari Generasi. heeh, Jadi Gangster. heeh. Taring. Permusik jadi genre teh musik naon teh kawas. Ieu deui naon teh ngaranna teh. Genre teh Bebas. naon teh naon tuh musik itu reggae naon teh. Ska. Ska. Kamu Siriai nya ska. Di segala asup we musik teh, ari mun lamun main di dinya bagian naon? Main bass orang. Main bass betot, bukaret, bebem gitu. Bass beton. Anjir. Tah iya Mang Pian teh. Kalahiran tahun sabaraha Mang Pian teh? Tapi ka pengalamanna kat edannya kulit wae jeung kalar itu. Karek 14 tahun. Oh, itu. Ke sana. Mang Pian teh tah terus baru budak hiji istrina hiji istri. Tilu. Tapi ayeuna kumaha permusikan masih kene ieu ngalakon. Rudet enak. Nah, harudut. Rudet panggung eueuh. Tapi udah kerja mana tuh kalau nakimnya? Dulu bang ngopi ieu mah euy. Udah. Belum hiburan nama. Mau ngopi. Tapi acara mah nya kan acara sorangan lah. Ini ada acara sorangan di imah. Kosongkon nomari tengah imah teh. Baru. Deket Bang lagi Ah, bisa. sukses tuh ngumpul. Nunggu nama di masjid. Di masjid orang mau Al-Qur'an, ya pengawasan ya mau Jumat ulah. Tah lamun di nang wabas musik nu tengah imah kosongkeun we. Tengah imah kosongkeun. Tah ngampar, oh musik tengah imah. Ya sawe nonton mah barudak saha. Udah amatnya Ya, udah penting mana. Tapi eta kumaha musik teh musik. di loanya musiknya. Mun lamun Helprint kalau sok ada rayanya datang. Ah ya. Sok milu manggung, sok milu nabuh gitu. Anjing kenapa mau benjang? Oh, nabuh mah benyang guys. Terbang benyang. Udah rengong eta mah nabuhnya. Dog. Oh, iya mah. Bagian bassna nya. Main bass tuh. Aya band tapi nu baheula nu pernah dirintis. Aya. Naon ngaranna? Robocop. Robocop ya. Sabaraha orang teh personilna? Formasi kahiji mah 5. 5 orang. Itu kan formasi nu kakilu ayeuna teh. Heeh. Obatan. Heeh. Kita ganti personil we gitu. Gua diminta ganti atuh. Ya orang ngomongnya lek Ahmad Dhani. Oh. Gua dari gitu ganti aja. Ya. Tapi dia nanti di Helprint setiap Helprint pan itu teh acara teh sok tahun sekali teh.
Helprint teh 5 tahun. Jarang. Helprint mah jarang. Tapi sok ini tuh setiap Helprint. Aya tuh. Mulai kemarin kan di Pasar Sipur baheula terus anu di kota tadi mana teh? Aya anjing ini Cimodas. Gua tuh cingit. Nah, iya. Video pernah ingin ke Helprint. Mayar tuh. Mayar, Mayar rokok. Mayar rokok. Mau rokok we ada gratis lah. Band-band mah jarang sih. Nah, Ya, panggungnya main. Tapi ayo namanya dia we. Jualan baju. kayak nama terus aktivitas teh. Tapi tidak musik mah geus salaman mun pagi jeung kumaha gitu nya. Terus main lah. Alhamdulillah, yes. Tapi di Cisarantan mah ulang terkenal Ulah nimulkeun we, nu penting mah. Ting bosan udah ningali urang. Bosan we ningali nama. Tapi di luarnya ngobretnya nya. Kayak orang uploadkeun ya ame arapaleun urang Cisarantan. Tah ieu Mang Pian tah kenalkeun cenah. Aya teh. Udah tara gaul ketang di lembur. Mang Pian teh Sarantan teh kadang di luaran wae nya ngabretna bermusikan. Tapi enak jeung eta saha anu sok masih kontakan jeung baru dak loh, Pak. musik. Jeung ada bangsa daun Lego modekeun ka itu. Si eta, si Kinoy. Skinoy mah eta mah undergrad. Kan pas konek anu mah pasukan Cowboy Dek-dek. Orang pernah nonton bola ke acara ieu anniversary bola tahun Persija lawan Persib di Rindam Tilu Siliwangi bola. Ayo pas koneknya. Iya pas kodek. Robocop mau. Robocop teh ka mah. Di nu kawinan. Ini hajat sunatan nya. Si Kinoy asalna mah undergrad nya teh. Undergrad. Bagian siga bang-bangan gitunya. Eta mah kan ngajina jeung seni. Ayeuna langsung aja kena pas kodek kayak trompetan gitunya. Sok panggil benar. Kinoy menjadi artis ya mah tuh. Ron pensiun. Saha gini? Nah, bagaimana? Asa dari kapal? Ini meter aja. Nah, jarang lah gitu. Paling apalna nya nu baheula we nu anu apal-apal Kinoy teh main ron pensiun. Kinoy Jarang panggil. Minum panggilnya jeung Uma. Tapi nama ini saya gitu. Urang minum ngalewat sih teh. Kopi nongkrong ini deui. Udud. Ayo orang ge hayang yang nonton deui mulai ke acara-acara gitu. Deh hese nama euy. Hese kudunya acara sorangan aya. Ayo nama kudu make booster ayo nama. Kalau pakai duit enak. Lain, mudik ge pernah diizinkeun. Diizinkeun mudik syaratna booster. Orang malah mun balik mau dibijakeun arek mudik. Engke teh arek bijakeun rek nonton motor GP. Di Mandalika ya, bas. Mana ge motor GP bebas teh nanyakeun boosternya. Itu apa ya? Ampun. Ramai itu ramai. Bener aja kan ngerintis soalnya atuh. Hirup apa puri heula. Tina puri jadi peuranya. Da hirup mah puri Puri siga pae. barusung. Hirup mah puri siga barusung. Bae. Puri. Kalau ngarintis ya teh. Ngarintis jeung bobot teh. Kabab. Kurang ngejar, kurang pernah dibayarnya. Pas 2014 lah. Kurang dibayar kuah-kuah pernah. Naon? Main Kamilu kuah. dompet. Bayar kuah. Di sponsori gitu. Lain sponsor ini hiji kuopatan tercai. Oh. Pengalaman puri ya teh. Eta teh aku bawa kop teh. Terakhir manggung di mana? Terakhir di lereng Kraton. Di mana itu tuh? Di Lembang lalu. Tapi eta teh pengalaman purihna eta dibayar ku hiji. Ku opatan. Diondang eta teh. Tapi bae lah. Nya kudu Mau mengenal ke dengerin bae lah. Segala wae eta mah. Sesuatu yang merasa paling jam. Ayeuna mah geus kawarkeun album katilu. Nya geus masuk PC Desa oge. Sponsor aya lah, sponsor mah lumayan aya. Sebelah sponsorna.
sebelah wiman lah. Sebelah tulang. Bener. Nges bae kereueukeun we lah. Jadi kisi-kisina kumaha hikmahna teh edukasina teh ajang pemula kos di dieu kos teh gitu maksudna doakeun penerus teh gitu kan. Statementnya ya statement. Statement. Jadi urang pancet dina hiji galur ulah pagoda mundur gitu. Sebenarnya mah band-bandan lu kudu loba duit sebenarnya. Ya modal kudu aya itu. Yang album ge geus sabaraha juta euy. Ya Hiji album gitu. tapi kan urang mun geus terkenalna teu kagok mungkin. Tapi da mantep aing mah da. Kita kabeh oge gambling sih. Urang boga modal, urang boga kadaek. Gitu. Cuman niat naon ge. Lakeun niat urang bener insyaallah kita kalah urang hasilna mah. Kitu cerita teh Jang. Mana nek jalur promosi lah. Naon sok? Jadi kan orang dagang bajunya berarti. Dagang baju. Artinya. Nah, ikan bener pasti ayam bener narik nyen baju kan dia. Nya view masuk urang ikan kan nyen baju kan. Baju kan PDI-nya. Wah, udah ini. Nah, terus kumaha? Nya bisa rek nyen janji. Atau rek nyen baju, Kontak we nya. lebaran nih kami. Ka urang lah berenang gitu dia langsung ka Mungkin dia dianap kan nomor telepon urang. Heeh. Gaskan pokoknya namanya. Semangat lah urang ge sarua keur ngarintis teh. Kali dia mah kieu ya YouTube teh sebenarnya mah kan dari hasil mah nya. Kalau proses lah jang hiburan memang nama urang kan bener cek kabab dia urang juga tujuan dia urangna sarua gitu lah jeung kabab satu tujuan. Jadi intinya mah hayang kumanya nyin sejarah we lah gitu kan. Nyin sejarah urang kudu boga Pengalaman. apa lain jadi hayang nyimpen urang teh sejarah urang, hayang edukasi, hayang manfaat lah gitu nya urang teh hirup teh gitu tah sakitu. Dari naon deui hirup? Hirup mah heuh jeung deuh. Heuh. Olah. Ngobrol atuh ya. Kan tadi ge ngobrol aing. Oh. Atujan ini ke ngarintis teh mudah-mudahan lah teranggaskeun ya itu. Itu lah support mah ti dia urang gean ngadukung barudak ti dia alhamdulillah mudah-mudahan tepikeun ka sumanget kieu nyeun konten tepikeun ka urang tepikeun ka semangat ngapel teh alhamdulillah support di barudak support ngadukung support barudak lah alhamdulillah urang ge di mana urang perlu barudak pasti perlu ka urang ayo sirilah Jadi bantulah sesama ieu mah. Urang ini nu musiknya. Jadi bantu urang ini sarua. Heeh. Urang ieu lah urang ngarintis urang di sarua. Bener hasil mah keke masih bakal insyaallah nuturkeun tapi urang ayeuna mah meureun ngarintisna proses urang perjuangan urangna ayeuna meureun kitu urang. Tapi pian ayeuna mah meureun kena baju fokusna kena musik meureun heula Teu masih musik tapi lah mereka manggung-manggungna gitu nya ieu mah nya dikurangan heula meureunnya kurang lah. Oke, orang yang collab jeung pian teh geus aya rencana hayang ngupload video, urang keur hayang musik jeung pian gitar paling hiburan we urang paling musiknya nya. Kela can aya waktuna, can aya waktu nu pas da urang mah saukur jelema mah saukur ngarencana benernya. Benerlah yang mana suwaktuna moal ka mana tarek video bari musik jeung gitar urang bari nyanyi atau naon we bari hiburan lah. Langka urang mah. Langka. Kakak ada dia orang mau naik podcast. Tak sebenarnya. Alhamdulillah tuh segmen spesial kayaknya. Yang mengote jeung ieu spesial. Ieu eusin-eusina lah gitu nya. Aduh mah kereta dua. Amun hiji mah sedeng. Dua mah ada. Nyangang we pokona mah. Ledakeun. Bayan urang ieu we urang pengalaman lah orang mengenalkan diri orang teh
Ya urang kenal itu grup gitu. Ayo loba nu ngajak podcast tau gak? Lumayan. Loba. Kan cuma di channel orang dia no. Iya kan karena Para jeung heueuh daek. Mantap bener-bener. karena dari kurang. Para daek jeung urang alhamdulillah tuh guys. Langka ieu mah lingas ke masih buku wae. Emang keur mata gaul di dieu nya. Karena gaul. Alhamdulillah. Jarang ulin gitu. Ini sekali ulin Kalau ulin ngomong. gaskeun lah ngomong ayu. Nya meureunan kisi-kisi nama aya hikmahna meureun tina obrolan ieu teh. Hiji ngenalkeun, kaduana pian pengalamanna masih loba kitu nya. Karek yang mah ngenalkeun lah kitu ibaratna mah. Tangke urang rek rencana rek musik hayang hiburan. Pian gitaran, urang bari nyanyi bari hiburan naon we kitu tah urang teh yang bisa ngahiburnya masyarakat ka barudak. Pemirsa. Ka pemirsa gitu. Stupid people. Meski itu benernya ada tinggal penutupan wabillahi taufik wal hidayah. Ada hilapnya. Subscribe lah. Subscribe lah. Terus like, komen, share, tayo pian. Channel Fajar Gasolin mulai hilap. Tuh, gaskeun pokona mah bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.